Sampurasun pepeling pikeun pangolah rasa. Legokna batu nepikeun bisa hiji tutubik nu jadi tapak. Urang kudu bisa ngalengkah, mana nu kudu dilengkah, mana nu kudu ditapak. Hirup urang kudu bisa ngaragap pikeun ngarasakeunna hate. Perih lain pikeun perih, sangkan bisa asup kana kabagjaan. Tapi kudu bisa pikeun angan hate, sangkan bisa panggihna pangarti, pangajen, pangrasa pikeun bisa panggih jeung batur. Omat urang kudu bisa hirup jeung huripna. Tuh tingali leuweung nu sakitu legana lain ku legana buruana, tapi legana sangkan bisa jadi sasajen anu matak bakal bisa urang hirup tina kahirupan. Hate nu kosong ulah siga buruan, leuweung nu sakitu legana, tapi kudu bisa jadi pangajen pikeun jadi sasajen dulur urang. Tuh moncorongna eta panon poe, meuni reueusna nu nyaangan ieu alam pikeun dina kahirupan. Bolototna panon urang kudu bisa sangkan sarua jeung moncorongna eta panon poe. Urang kudu bisa ningali mana nu kudu bisa diplong, mana nu kudu diplong. Hiliwirna angin eta tileuweung, hiuk sorana nu bakal muragkeun kalakae awi. Nu bakal eta ngabalaan leuweung nu sakitu legana. Tirisna ate urang ulah nepikeun leungitna pangarti diri urang nu aya dina diri. Bisa matak jadi hiji totonden nu bakal moekeun kana hate. Waasna ieu alam urang kudu bisa miara pikeun jang pangbakti diri urang nu bakal hiji pikeun hirup, nu bakal panggih jeung sajatina diri. Rahayu, rahayu.